Udah bakal lama di side channel. Masa lalu itu bukanlah sebuah hal yang harus ditinggalkan, tetapi harus dilihat kembali. Cakep. Tapi lupa duit ya kredit di bengkong 2 kali. Jadi Yo, siap, stay on KB. Jiwa lu. Iya susu Farhan. Aduh CS aing. CSI Mantap lah. CSI lain ya maksudnya mana rek nanaona di teh Luas gitu. parurang aing mah kieu karena teh ngagejlog tina konten baheula Bola keur manggeus ngagejlog we aing teh. kadang-kadang mah gitu Kira-kira ayeuna kikian. Pan orang nih jauh-jauh hari teh geus nge-WA ka maneh. Tempat nge-WA urang nyeun status nih. status aing di komen ya Podcast gaskeun cek maneh teh ning. Tah urang rada semangat teh nya teh. Urang konfirmana teh minta solusi ka nu lain. Alus jalankeun cenah. Sugan we. Sanajan lah cek paribasana viewers teh bae lah. Ngaranna ieu urang mah heureuy berkarya. Dan gitu berkarya we hasil mah kumaha oke da hasil mah mau proses Naon oge. Kelai sesarina batur nu nanyana urang apa maneh itu. Ayo jangan buka channel. Boga channel ya. Kan channel mana nya? Ayo karena podcast mah tanya jawab bisa teh. Geunya. Tak kelemahan urang teh eta euy, teu bisa nanya. Kan ini mah perdana. Perdana lah. Ya, channel mana? ya, weh. Channel mana? Sarua oge channel urang. Heeh, sarua maneh ge namanya lain perintis namanya. Pengelola. Heeh. Pengelola. Eta lah. Said channel. Said dengaran mana? Heeh. Sebenarnya mah bisa disingkatkeun teh ya. Naon cibicik tah? Esna. Hah? Sarundayan. Heeh. Anak I Indonesia. Indonesia. Dena naon tah? Indonesia dulu. Heeh. Salah. Sarundayan anak Indonesia dulu. Tapi mana aing teh geus kuat ya. Ting gitu. Pokoknya mah lah. Ayeuna teh perdana lah. Perdana. Jarang pengajaran podcast. Buat ingke mah di Kombujer bisa ka dieu. Diundang. Bener. Kumaha we atuh carana. Mana si Sule? Heeh, bisa. Teu kitu kan bisa. Heeh. Bener kan lah dinanya lah. Bener. Tapi orang makan enak bedanya bahasana. Podcast nama serba podcast, tapi bahasa kan Sunda. Jadi orang ngangkat lah, ngomong bahasa Sunda. Walaupun gengsi lah ke bahasa Sunda. Syukurlah ada orang kayak panen ningalikeun anu iya. Oh karena lembur, kalau ke kota, bahasanya tadi campur aduk dan ini kan pusing kan ulun lagi. Hayang Indo, tapi teu bisa. Aya nu make mah, aya nu make naon ning. Aku mah Gitu tah. aku mah Ari jieu teh ngadengna teh. Sunda wae cek urang padahal mah kudu era. untuk bahasa Indonesia sih bener. Gunakanlah bahasa Indonesia baik dan benar. Tah eta. Yang campur aduk nggak ada lewat kan aduh aku mah lapar itu lapar ayam mah ya nih ini seorang mah berayakan bahasa Sunda Soalnya lamun teu urang saha deui. batur ge loba Loba. lamun teu urang mah batur ge loba urang mah nya kieu lah Iya, saya. nyawa bahasa Sunda fiksi gitu burung booming karena bahasa Sunda mendingan gitu. Mantap tamang fiksinya aduh. Dapan orangnya kayak bisa make subtitle atuh bahasa Indonesia mah. Indonesia diharapnya. Siap bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ge. Bahasa Inggris. Arab ongko. Gawe nggak capek dulu. Aduh. Berarti nama orang mah jalani we heula nya. Jalani. Mangke prospek hareup nama Ya kan. atuh. Aya mah. Nawalan pan. Ngawalan. Urang teh sebenarnya mah salila jeung maneh ya. Penasaran kene da. Irahasi maneh gitu awalna nyeun channel ieu ngahaja atau ka kumaha gitu. Oh. Bener ngahaja atau Mimiti orang nyin channel ieu. Da baheula lama di side channel ngaranna teh. nah bala MSK
Creation. Apa saya kemudian MS Creation. apa? MS teh singkatan panggilan. Eta Creation teh bahasa Inggris itu nama kreasi. kreasi Mang Said. Nyama itu tukang molor. Gimana kreasinya? Molor itu orang 2016 mulai teh iseng. Biasa muka YouTube orang teh. Aya buat channel ya teh. Jajaran kurang teh. Channel. Langsung kurang teh MS Creation dirinya teh. Cewek. Oh beak. Cek gula. MS Creation ya. Nah, video mimiti teh nyata naonnya lain promosi sebutna teh. Dokumentasi ya, bener. Dokumentasi da selain foto urang teh make puisi non Sunda teh sajaknya. Sajak Sunda tentang sekolah. Tah eta bitina video teh. Video kedua kemudian video barudaknya aya nu ngurak naon sawang ngaliwat tah. Terus sini lamun urang teh iya nih. Lah. Ini Runsen. Aya nih. Apaan sih gimana? Ada aing kamera aja nih. Banyak atuh baheula mah dina HP naon. Atuh. Uyuhan bisa. Tapi manfaat teh. Manfaat. Alhamdulillah. Mungkin bisa ka ayeuna teh kan gara sawa mah HP eta. Ya, semogiana. Naon teh HP teh? SPC. Serunya ya. Seru ah. Petentang gue. Ya Allah. Biasanya lu aplikasi ting lag nih. So. Kudu loba sabar gitu mah. Tah eta langsung we video sekolah urang teh. Udah porak naon ari teh dokumentasi lah intina mah. Dia memori dah. Heeh. Intina mah jam memori. Pokoknya mah ngacaprak lah. Ngacaprak nih. Segala. Konten lagi. Heeh. Tepuguh judul. Tepuguh judul. Aya nu nonton teh 1000. Aya oge nu 10. Gitu we. Dan masa remu mana kok koleceran deh? 7.000 ah. 7.000. 7.000. Ya lo baik koleceran. Padahal teh pirah heuh. Kira. Kau di sawah nyen kolecer, bae jeung koleceran gitu mah. Jeung dina video dia udah apa mah ditambah heula maneh. Apa? Udah logo ngejeblak. Aya tulisan di hadap teh naon ning pipa video. Jeung bahas teh gitu teh sebenarnya. Tak lamun aya ningali nu batur teh aya pipa video anu yang ngeureut. Ari jin. Padahal mah tong kitu da orangnya balah kitu. Padahal mah gitu. Tapi dinya orang bisa ngaca perubahan-perubahan lah. Lebih ke ayeuna. Gambarannya jadi masa lalu itu bukanlah sebuah hal yang harus ditinggalkan. Tetapi harus dilihat kembali. Bagaimana kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Gambaran yang lebih baik. Kitu unggul aing jeung sia teh lah. Aya wae kata-katana teh. Aya wae nya. Pusing aing lah. Gitu itu nama. Secara singkat nama dalam mau diceritakan mah panjang atuh. Can molorna can naon. Can molorna. Kudu panjangkeun mah. Kudu panjangkeun. Nan singkat cerita kita. Heeh. Bisa yang apa mah kitu sahabat subscriber. Nah, eta mereka berat lah. Jadi kayak ingat aja Mas tahu. Aduh, Kang Ujang ya tuh. Itu resep itu, Pak. Oh, asli eta kontenanya. Tapi orang ngecapruk ge bae lah nya. Sekarang Nanya podcast nya. Aing ngaranna podcast. Podcast teh naon? Heeh. Kumaha radio nih. Gitu. Padahal orang berupa video, tapi segala radio. Podcast teh. Gitu. Noh nanya non lah. Jadi aing nu kudu nanya aja. Kapan perdana ieu mah? Perdana. Jadi bintang tamu aya 2. Eta aya 2. Nah, ieu mah lain buat bintang tamu jadi ya. Lain ieu mah. Jadi ngawalan teh. Ngawalan perkenalan. Sabari ngebahas sejarah nyen YouTube. Setelah kehidupan maneh. Bisi kan loba lah anu teh apalin baheula tuh mah gitu kan. Angket pan anu ieu loba teh nyahoan. Ngaranna maneh kasuran datang ka Jambu. Aib eta mah euy. Tuh jadi ngaruh ya. Nu ngaranna di bengkong 2 kali teh ieu jelema nya. Kumaha caritakeun tuh. Serunya ari teh pas poe Jumat diberi sekolah. Poe Jumat diberi sekolah. Biasa urang teh aya dulur meureun lah. Dulur awewe hayang ngarajambu meureun. Sudah ka dieu ku urang. Moal bisa maneh mah curhat balaga urang teh.
Terekel teh naik teh koeran. Kurawil teh astagfirullahaladzim teh mah seulna Lain ge. pernah ditagih minta panjuaran teh ka aing. Heeh, kasihan. Aing teh neangan. Heeh. Bikeun prakep jambu beunang. Aing cokornya ledat. Aing pagi gelabu. Aduh, Tapi ini dia tuh tak apa, sugan teh kayak kerepengan naon, we sugan teh biasa kikian teh. Tah aing as cuek gue kalau guring kalau kanggo musik ngedengan nu gelo anjing. Batur keur menderita teh. Tapi loba duit euy keur di bengkong 2 kali. jadi cecup 2 kalinya. Aduh, soal kita pengalaman. Duh, aing teh sakola seberapa bulan teh? Sebulan mun aya. Tak nepi ka ayeuna jadi si kuyanya aja. Sekuya. Ngubung teteh kan. Bung. Tadi bika dibabat teh ka jambuna kita nu setuju mah. Langsung harita kene Langsung. kualin. Wah. Soal kita pengalaman di bengkong 2 kali embung aing. Eta mah Sanajan Gila, kudu dicecep ge embung gitu aing. nu hadena mah ieu pamantri teh can makat Jumatan harita teh. Oh, Salamet. Di urang asa berjasana ka urang dur. Urang teh di ais harita teh. Deket imah da aya nu teh bidan. Puskesmas lah. Puskesmas. Skemi. Eta teh pengalaman ya. Pengalaman baheula mah nyeri, ayeuna mah tapi jadi hal anu konyol. Konyol. Mun diinget-inget. Nyabayang. Konyol mah sia kalah musik. Aing mewek di kamar teh. Pembantunya. Aduh. Sejarah mana? Aing ngaji eureun hari teh pan. Pan mana apa sorangan pan maka sakola sorangan. Aing Ngaji kalebak sorangan. asli aing sarana sorangan. Belaan balik penting jadi wani-wani we. Belaan ngeureling gitu jeung jalan jauh. Kok Saya nu rame. Tapi ayeuna mah lah aing karena itu teh. Hari-hari. Hari-harinya. Percaya. Maneh-maneh urang-urang Ya, aing kan aya mah nya percaya ka aing. percaya da alami hidayah dan ciptaan Allah teh gitu. Hari-hari. Orang-orang maneh-maneh kitu lah.